matak panterangan santri baheula mah larangan tolabul ilmi opat hiji ulah nyaho karamean alam dunya salila diajar nyar ilmu Allah lalajo istilahna dua ulah nyaho hahargaan ulah nyaho kerupuk sabaraha itu asin sabaraha itu komo nu teu boga duit nantong kalayang-kalayong kadinya sabab kadituna bakal nganyuk gering nya dan di baheula teh nya hiji ulah apal kana hahargaan dua ulah nyaho raramean di alam dunya itu katiluna qot al ilmi bipahdaini eta nu paling berat itu di mana awewe keur nyiar ilmu kagoda ku lalaki lalaki kagoda ku awewe rempak jagat ketong ngarep-ngarep menang ilmu mending kawinkeun wae itu sabab moal bener di mana awewe geus kagoda ku lalaki boga kabogoh we lalaki boga kabogoh awewe 75% mentut otakna itu eta kaya ilmu nadinya sanas tajrijuhum min haitsu la ya'lamun itu di mana pamegetes kagoda ku awewe mah otakna teh tinggal 10% deui ningali aksara bismillah oge jiga manehna we istijrad lindung teh nya anu sok diparakeun teh surat Yusuf itu surat Yusuf teh dijalan modal ku santri kan loba nu salah alamat itu padahal asli nama sanes eta salamar jajaran nu panghandapna teh eta nya sejarah awewe buruk ku lalaki dirinya wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi qad saghafaha hubba ta'ya tasdidan inna lanaroha bijolali mubin nepi ka dolali mubin nya dolali mubin teh eling itu nomor lisung oge juga manehna tidak teka weureu gitu di mana geus weureu gitu linglung moal hayang ngedahar bae komo kana ngaji matak panterangan itu anu kaopat paling berat di mana santri di mana siswa teu damang panterangan uwi kudu rela maut di pasantren kitu nu baheula mah teh lamun kakarek liut meusan geus uwi mah ilmu mah tinggalin di pasantren itu aya budak betaheun sepuhna karunya cenah teu damang urang canak teh kolot teh kurang bener teh antep geuring di pasantren maut wae lumayan murangan beas gitu daripada hirup ngolok-ngolok modal nu baheula mah kitu nyari ilmu